Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gora Bacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1863 nomor 72. Carpon anu beris kapidangkeun dina dangat ayeuna judulna nyaeta Gotong Royong. Ieu yasana Bapak Caraka. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Wilujeng ngadangukeun. Batur ti lembut sobat ti bubudak bareng ulin, bareng ka mana-mana. Ucing-ucingan, eong, ulin-ulinan, asal deket jadi layut, deket layut jadi geget, akhirna dibeungkeut pageuh, dihurun ku hukum, ditalian perjanjian, disaksian diwalian, ikrar ti duaan, ngajodo. Jodo lain pangreremo, lain pangwujuk sepuh, estu timbul tina pilihan hate, kedal hate duanana pada ngucapkeun I love you. Barang duaan kokojayan teteleman di talaga sangkan hurip, sabilulungan ngadegkeun tihang rumah tangga. Ngalun pada mawa dayung, ngawelah pada mawa galah, dina parahu hirup, ngambah di sagara alam. Mapag ombak, nembag topan, ngajugjug nu jauh, nyorang nu anggang, nekanan pangharepan, dumeh aya beja aya carita, tuh di ditu aya alam nu disebut Taman Bagja. Ngawangun rumah tangga di dasaran pondamen adukan pada bogoh pilihan sorangan di tihangan tihang besi didikan nusarua pada kaluaran SMA dibilikan ku umur nusa imbang 22 lawan 18 dihatepan ku kenteng penghasilan nu lumayan nyumponan kerhirup duaan penghasilan karyawan kantor nu ngantongan ijazah SMA dinas 3 tahun. Upamanya wang kana ada ganu sakitu tohaga pasakana regreg pageuhna moal runtag ku ayana angin topan Jepang moal rugrug lantaran lini dituna Gunung Agung tentrem ayem tuang raka jongjon getol saban poe indit ka kantor henteu ringrang barung sinang ninggalkeun tuang rayi nyorangan di imah uplak oprek tuang rayi di imah beberesih jeung bebenah masak saaya-aya olah-olah nyayagikeun tuang raka mulih ti kantor henteu aral teu subaha ikhlas rela ngaladenan tuang raka. Poe Minggu poe pere tuang raka ngabantu beberesih di dapur imah sasapu jeung ngepel atawa nyeusehan kanyahoan geuning ngurus imah teh teu kacabak mun sakadar kudu leungeun awewe. Raka jeung rayi digawe babarengan bari bungah bari suka. Sang raka teu angkuh dumeh aing mah lalaki, aing mah kapala rumah tangga. Beki karasa balukarna, ku daek ngabantu di dapur, mantu pagawean, nganyahokeun kana kacape awewe, bet matak nambahan betah di imah. Genah betah nenjo rupa nu someah, lucu nenjo semu nu salawasna imut, repeuting jempling, tiis ceuli ku harewosono, rep sirep dina alam impian sawarga. Mimiti ngadegkeun rumah tangga, tanggal, bulan, waktu kawin dihaja ninggang tanggal bulan proklamasi kamerdekaan, nu diarah karamatna, sabab nurutkeun pandangan maranehna mungguhing laki rabi teh teu beda jeung revolusi. Revolusi ngawangun hidup baru ditulis dina lamak buludru hejo, mangsi perak, aksara model Jerman. Basana teh Mintarsih jeung Sutardi jatuh rami tanggal 17 Agustus 1857. Sabulan titas kawin kalawan pangdungana para sepuh, nawekal pindah imah nyewa papiliun 3 kamar jeung dapur. Zaman tahun 1857, zaman beas ngan saringgit saleter, hirup duaan, tina gaji ratusan rupiah teh. Cumpon, dina habis bulan, sesa tina dahar jeung sewa imah teh, make aya keur lalajo bioskop sabulan 2 kali, bisa meuli baju poplin,
Atuh sang pamegat mun ka kantor buukna sok make pomade, sang istri bisa make wedak sengit jeung lipen setip. Teu era mun masamoan, teu hina mun kaondangan, akur mun campur jeung batur, henteu ningnang teu hariwang, jajar pasar, lumrah jeung nurea. Ganti tahun kaduana tetep ajeg teu galider, henteu cacad, henteu rengat teu kuciwana, neng mimin ngandeg. Ganti bulan beteung beki bungkiang, diusapan lalaunan, beri silih tanya, tuturucingan, nah awewe atawa lalaki, pada bunga rek awewe rek lalaki oge, sarua bae da anak urang benang duaan. Katujuh bulana martua istri sumping nyayagikeun hajat bubur berem bubur bodas 7 piring, rurujakan 7 rupa, sangkan mulus rahayu berkat salamet, lungsur langsar di mana engke rek babar. Saminggu sakali kudu indit ka dokter dipariksa, dibabenar sina merenah kana tempatna, sangkan ulah aya halangan harunganana di mana engke jabang bayi rek kaluar ti guha garba. Sutardi samulang ti kantor, lamun meneran poean tas dipariksa dokter, geus tara ucul-ucul papakean heula, buru-buru nempo mimin nanyakeun kumaha keterangan dokter. Lamun mimin keur kasampak digawe, buru-buru dititah eureun, basana teh entong ti poporose, sumawana ungkut angkat nu berat-berat mah bisi mata ka budak. Kapan cek dokter oge ari nu reuneuh mah kudu loba reureuh. Kapan nyangu haturan kakak, atuh teu nyampak sangu mulih ti kantor mah kumaha, cek mimin. Keun bae masak ngumbah piring nyeusehan sasapu mah ti ayeuna ku kakak bae bisi kumaonam. Walon Sutardi beri terus ngangkat sangu jeung rantang dieusi kulup tempe kana meja. Ngan nepi kana tempe kulup poe ieu mah ka urang dahar teh, cek mimin. Sutardi bari ngawadahan sangu kana piring, ngadenge omong pamajikanana kitu ngan ukur ngareret, teu manggih pikecapeun keur ngajawabna. Urang teh meureun kudu sasayagian ti ayeuna mula keur nyayagikeun nu bakal medal kadunya teh. Nya kakak, popok gurita, kudu salosin mah, anggal jeung guling leutik, tilam bayi karet, simbut leutik, malah meureun kudu boga tempat tidur leutik, nu tina rotan teh, sabaraha nya, mangkaning harga kaci oge, ayeuna mah Rp250 sameter. Sutardi jongjon dahar bari ngadengekeun caritana mimin, ngitung, aya 10 ribuan meureun ditungtungan ku gogodeg. Nanya hatena ti mana ngayakeun duit nu sakitu reana, mangkaning gajihna teh ayeuna mah ngan cukup keur meuli beas wungkul 30 liter sabulaneun, da harga beas teh harita geus Rp30 saleterna. Enjing mah ka wayahna nyelang bae heula ti kantor, gadekeun cincin kawin nu mimin jeung nu kakak, sugan 10 gram teh laku 5.000 mah. Kagok min 5.000 mah moal cukup, kumaha mun sakalian bae mesin jahit urang jual, eta mah laku kana 30.000 na, cek Sutardi. Meureun bisa sakalian jeung meuli box na. Entong waka mesin jahit mah ka, kapan popok jeung gurita teh kudu dikaputan heula, cek mimin. Nya, cek Sutardi bari imut. Kunaon kakak make mesem? Geus lila kakak teh hayang bisa imut atawa seuri. Di kantor gawe teh ngan baeud, da babaturan oge jemedud kabeh. Di imah pon kitu keneh, da mimin oge geus tara katenjo ku kakak daek seuri. Dieu imut teh. Ingat kana nerekelna harga sandang pangan. Atuh daka dina zaman beas jeung sagala mahal mah susah neangan pikaseurieun. Cek dokter, abdi teh ayeuna keur ngandung. Cenah ulah boga kasusah, kudu loba seuri, loba kabungahan, tapi ari ngalaman sagala eueuh mah manapi kabungaheunana. Tieu bae atuh ayeuna mah min, pek ucapkeun 3 kali, bunga, 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 mimin seuri. Tah geuning mimin seuri, bunga, cek Sutardi bari ngaleos ngangkatan urut dahar jeung terus ngumbahan piring. Numbuk kana waktuna datang kana mangsana jajeg 8 bulan, mimin geus aya di rumah sakit sarta tekung silila borojol ngajuru salamet kaluar orok awewe.
Mungguh Gusti Nu Maha Suci henteu birek gesan masihan kabungahan ka makhlukna, tara kahalangan ku sangsara, tara kapindingan domeh miskin. Nu sangsara sakali mangsa kudu nyorang bungah, nu miskin pinanggih jeung seuri. Manusa mah boh raja, boh somah, boh si kaya, boh si miskin. Di mana cita-citana laksana kahayangna ka sorang, pasti pinanggih jeung kabungahan. Sutardi jeung Mimin nepi ka boga angkehan ngan manehna duaan di satung kebing langit. Nugas dipasihan nugraha ti pangeran, dipercaya boga anak mulus sehat, katurug-turug cocok jeung cop hatena. Bet anakna teh awewe, dirungrum, dicium, dipuja, didama-dama, dirawu, dipangku. Tina leungeun ieu pindah kana leungeun itu. Sutardi jeung Mintarsih silih genti. Kurnia nu kawasa olahan urang duaan, urang dingaranan Suminarasari, sarina Sutardi jeung Mimin. Susu ka kari sapoeeun ieu deui, cek Mimin. Sutardi ngadenge susu saeutik deui, breh uang kertas 1000 dina wang-wangan uteukna. 1000 rupiah harga baby food, susu bubuk. Ti mana ngajual naon deui? Sutardi ngaleos. Rek ka mana ka? Kapan rek neangan susu? Beri terus indit celak kana sapeda. Pas sore Sutardi datang Sukaseri mawa susu sakaleng jeung Peppermint sakaleng. Ari kareta mesin di mana kak? Kapan iya jadi susu jeung Peppermint? Untung laku 10.000. Kapan baheula dibelina ngan 600 rupiah? Ari kakak ka kantor rek make naon? Ah, keun bae kakak mah, asal nenek ngaleueut susu. Mun urang terus-terusan kieu rek kumaha urang? Jual-jualeun geus beak. Kumaha lamun Mimin digawe? Paling gede menang gaji 3.000 rupiah, ku ongkos beca oge sapoe 100 bulak-balik beak. Kakaknya tuh tebecus cara batur ngabeca lain era ngantuk kuat. Nyaeta atuh isukan mah kakak atau ngantor bolos tungguan budak. Da susu tos aya nama Mimin rek nguji milik. Urang ngadatangan eta iklan nu kamari teh. Kocapkeun wanci jam 2, Mimin geus datang hari wos-wos bunga ngebejaan ka salakina yang diterima digawe di NP Setia Bakti. Sabaraha gajihna Min? Sutardi nanya. Persis sakumaha cek kakak, cenah saheulaanan 3.000 rupiah. Moal keluar ongkos beca, dasaban isuk dipapagkeun ku mobil. Mimin digawe, kakak digawe, ari budak di imah jeung saha? Mimin ngahulang, bingung. Eyangna sina tunggu budak, satungtung urang tacan menang badega mah. Untung, sanajan Sutardi geus teu boga kareta mesin, bisa ngabonceng kana mobil nu mampagkeun jeung nu nganterkeun pamajikanana. Indit bareng, balik barang sa mobil, serta dihitung dina abis bulan engke mah bakal nerima gaji 2an teh 6.000 rupiah. Da gaji manehna waktu harita dinas 5 tahun jeung tunjangan kamahalan jeung anak 3.000 rupiah. Penghasilan 2an jadi naik 6.000 rupiah, beas naik jadi 40 rupiah, daging jadi 300 rupiah, masih tacan bisa ngaganti kameja. Da harga kameja nu lumayan teh hargana 1.000 leuwih. Eyangna terus ngarorok putu satungtung indung bapana di kantor. Nerima gaji nu mimiti dibilang dina meja hareupeun salakina jeung eyangna 3 lambar 1.000-an, katenjo atohna, katara bungahna, marahmai, panonna cekas, pipina getihan. Kakara saumur demelah narima duit sasat hasil tanaga sorangan. Eyang tinggawitan dinten enjing saban sonten ti tabuh 5 dugi ka tabuh 7. Abdi kedah keurse sekretaris lamina 2 sasi. Engke di mana parantos tamat abdi jadi sekretaris. Gajina oge jadi 6.000 rupiah. Allah, atuh neneng teh bakal ditilar deui ku ibu. Deudeung. Cek eyangna bari nyium ka putuna. Wayahna neng, da keur ngabela neneng. Cek Mimin bari dipangku di rungrum budak teh. Nutas kursus datang, waktu dahar ngariung, Sutardi nanya ke naon-naon pangajaranana.
Mimin ngawalon. Documentation and filling, English correspondent, shorthand English and Indonesian, applied psychology, office management, voice and glamour, interior design, public speaking, labor law, first aid, sakitu tah. Sutardi ngagalanyu ngomong, wah kayak gitu mah geus moal bisa nyeusehan ompol si Neneng. Mimin seuri, payahna ku kakak heula engke mah atuh geus gajih gede, meureun urang bisa miara lanjang. 3 bulan ti harita di Imah Sutardi ngayakeun pesta leuletikan, ngumpulkeun para sepuh, kadang kula warga nyalametkeun geus hasil maksudna diangkat jadi sekretaris, jeung sakaliah nyalametkeun genap bulan umurna Neng Suminar Sari. Berkahna Mimin jadi sekretaris, bayahna Sutardi lega deui, ngembakanana teu eungap, dapur geus aya nu ngabantu, beberesih, nyeusehan geus aya nu nalangan, da geus boga lanjang. Atuh sanajan harga pangan terus-terus nerekel naek, ayeuna mah kapak gadena teh lain rek ngagadekeun tapi nungtut nebusan. Ngarenghapna teh ayeuna mah lain renghap ranjug ku pangabutuh tapi renghap bunga. Nenjo anak beki bohono bae da puguh kasuwuk ku susu jeung kadaharan nu merenah tur cukup. Lucu, di mana manehna jeung Mimin rek indit ka kantor bari dipangkon ku eyangna, Neng Suminar Sari geus bisa gugupai bari nyebut bye-bye. Nenjo tuang rai Mimin keur mah geulis ti leuletik boga wanda ti bubudak ditambah ku make up hasil keurseus voice and glamour. Sutardi asa jadi panganten saban poe. Repot geuning jadi sekretaris teh. Baretona mah Sutardi sok indit barang balik disamper dina mobil NP. Kabeh dieunakeun tempo-tempo sok ngan indit wungkuh lebarang teh, balikna sok kana beca. Da Mimin sok rajeun kerja lembur, kadang-kadang sok mulang pukul 8 peuting. Meh saban minggu Mimin bebeja rek ka Jakarta jeung direkturna urusan perdagangan. Da geuning nu jadi sekretaris mah teu meunang jauh tina bujur direkturna. Sakali mangsa waktu mulang ti Jakarta rebo babawaan ngirim acuk wol keur Neng Suminar Sari, acuk jeung sinjang haturan eyang, kameja ero jeung dasi, labon wol saseteleun, sapatu gading jeung kain nilon haturan tuang raka. Present tuan direktur cenah. Sutardi pohara bungahna da puguh sapatu geus disol sababaraha kali, baju jas geus teu boga, sok pohara butuhna teh lamun kabeneran kudu kaondangan. Sutardi jadi ginding ududna tina bako mole jeung daun kawung teh ayeuna balik deui kana rokok komodor. Mimin geus tara pipilueun kana urusan rumah tangga, kabeh gajihna diserenkeun ka Sutardi. Sutardi nu ngatur balanja, Sutardi jadi mantri gohah. Sutardi nu ngarorok budak dibantu ku eyangna, sagala nurutkeun kabijaksanaan Sutardi. Mimin geus teu ilu biung deui ngan sakadar imut mun kabeneran aya pagawean Sutardi nu teu merenah. Sabalikna Sutardi geus teu bisa nyarek atawa ngahalangan mun Mimin rek indit-inditan teh. Da puguh rumasa ayeuna mah dina zaman sagala mahal kieu, hirup di bayuan ku pamajikan. Kak, sakali mangsa waktu ngariung dahar tiluan jeung eyangna, Mimin nyarita para direktur perusahaan sakuliah Indonesia rek ngayakeun konferensi di Bali. Lilana 2 minggu, Mimin oge dibawa ka Bali. Nah kabeh direktur-direktur kitu pada marawa sekretarisna. Sutardi nanya rada asa-asa, duka nyameureun pada marawa da geus kitu kuduna nurutkeun dina keurseus oge kana kapal udara Kak, walon Mimin. Neng Suminar Sari nyamperkeun. Neneng, cek Sutardi bari dipangku. Neneng teh rek ditilar tebih ku ibu ka Bali meuni 2 minggu. Neneng ngareret ka ibuna terus dipangku. Neng, atuh lamun teu kieu mah ibu teh kumaha? Ibu kapaksa lain teu deudeuh. Runtag rumah tangga urang teh lamun ibu teu aya pangrojong tuan direktur mah. Ibu kudu tunduk, kudu nurut. Da anjeunna nu geus nyait ka urang sarerea tina kabeung berat hirup. Cek Mimin bari dumah reda.
Ibu kabali salang tuan dilektul, cek Neng Suminarsari. Mimin ngarawu putrana dibawa ke tempat sarena, Sutardi kerung, eyang ngembang kadu olohok. Isukna waktu aya kapal udara ngagerung ngaliwat kana suhunan imahna, Neng Suminarsari gewat keluar gegeroan karamana. Pap, itu ibu dina kapal salang tuan delektul. Tama cenah ieu pamiarsa, mangga eta mah pangintennya manahan we ku pamiarsa sadayana kumaha cenah ieu carpon gotong royong teh. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.